Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Pain sajada mangka lamun sujud ieu jalma ala mutasilin kana perkara anu antal bihi ka ieu jalma. Kator pikami sapertikeun tungtung leungeun bajuna ieu jalma atau wili anu panjang itu kamin. Ao amatihi atau sapertikeun dastarna ieu jalma jaza mangka menang itu sujud. Ilam yataharrok lamun teu usik itu mutasil biharkatihi ku usikna ieu jalma li annahu karna sanyana itu mutasil eta fi hukmil munfasili tetep dina hukuman anu pisah anhu ti itu jalma. Fa in taharroka mangka lamun usik itu mutasil biharkati ku usikna ieu jalma fi qiyamin dina ngadeg au qudina tawa calik au ghairihi atawa salianti itu qu'ud kamandilin sapertikeun sapu tangan ala atakihi anu tetep dina walikatna ieu jalma lam yajuz mangka teu meunang itu sujud. Fa in kana mangka lamun kabuktosan ieu jalma eta muta'ammidan anu ngahaja-haja aliman tur anu apal batolat mangka batal naon salatuhu salatna ieu jalma au nasian atau anu poho au jahilan atau anu bodoh lam tabtul mangka teu batal itu salat wa aada sareng ngabalikan deui ieu jalma as-sujuda kana sujud. Walau sholat sarang lamun sholat ieu jalma min qudin halna diuk falam yataharrok tuluy henteu narima usik itu mutasil biharkati ku usikna ieu jalma walau sholat sareng lamun sholat ieu jalma min qiyamin halna ngadeg la taharroka mangka yakti narima usik itu mutasil lam yadurru mangka teu madarat itu sujud. Idil ibaratu karena ari anu diitung-itung bil halati kalawan tingkah arrohinati anu tetep itu halah hada ari itu lam yadurru eta huwa ari itu hada eta adzohiru anu dzohir walam aro sareng henteu ningali kami man ka ulama dzakaro anu nyaritakeun itu man hu kana itu lam yadurru wa kharaja sareng kaluar bimutasilin bihi ku lapad mutasilin bihi naon ma perkara huwa ari itu ma eta fi hukmil munfasili tetep dina hukumanana anu pisah ti jalma anu salat wa in taharroka sareng lamun usik itu ma huwa biharkatihi ku usikna ieu jalma kaudin sapertikeun kai biadihi anu aya dina pananganana ieu jalma fala yaduru mangka henteu madarat naon as-sujudu sujud alaihi luhureun itu mahua kama sapertikeun perkara fil majmu'i anu tetep itu madina kitab al majmu' fi nawaqidil wudu'i anu aya dina bab nawaqidil wudu'. Walau sajada sareng lamun sujud ieu jalma ala syai'in luhureun perkara fi maudhi'i sujudihi anu tetep itu aya dina tempat sujudna ieu jalma kawarokotin sapertikeun kertas fal tasokot tuluy antel itu warokoh bijabhatihi kana tarangna ieu jalma wartafaat sareng kaluhur itu warokoh ma'ahu sartana itu jalma wasajada sareng sujud ieu jalma alaiha luhureun itu warokoh sanian dina tingkah anu kadua dorok mangka madarat itu sujud wa innaha sareng lamun miceun ieu jalma ha kana itu warokoh summa sajada tuluy sujud ieu jalma lam yadurru mangka teu madarat itu sujud. Walau sajada sareng lamun sujud ieu jalma ala isobatin luhureun perban ala isobati jarhin luhureun perban tatu aw nahwihi atawa bangsana itu jarhin
lidorurotin karena madarat bian sako ku secara lamun masakat alaihi ka ieu jalma naon izalatuha micena itu isobah lam talzam mangka teu misti hu ka ieu jalma naon al i'adatu ngabalikan deui li annaha karena sanyana itu i'adah eta ida lam talzam eta lam talzam di mana-mana henteu misti itu i'adah hu ka ieu jalma ma'al ima isarta isyarah li udrin karena udur fahada mangka ari itu lam talzam eta aula leuwih utama wakada sareng etanya kitu aula laos saja lamun sujud ieu jalma ala sa'rin kana luhureun buuk nabata anu jadi itu sya'rin ala jabhatihi luhureun tarangna ieu jalma li anama karena sanyana perkara nabata anu jadi itu ma alaiha luhureun itu jabhah eta mislu basa rotihi tetep sapertikeun kulitna ieu jalma dakaro nyaritakeun hukana itu kaul saha al Bugawi Imam Bugawi fi fatawihi dina fatawina itu Imam Bugawi wayajibu sareng wajib naon wada'u juz'in nyimpen hiji juz min rukbataihi tina tuur dua na ieu jalma wa min batini kafaihi sareng tina jero dampal panangan dua na ieu jalma wa min batini asobi'i qadamaihi kudamaihi sareng tina jero pirang-pirang ramo dampal sampean duana ieu jalma fi sujudi dina sujud li khobari saykhaini karena hadisna Imam Bukhari Muslim umirtu diparentah kami an asjuda kana kudu sujud kami ala sab'ati a'dumin netepan kana 7 pirang-pirang tulang al jabhati tegesna tarang wal yadaini sareng panangan dua waruk bataini sareng tuur dua wa atorofil qadamaini sareng tungtung dampal sampean dua walaya jibu sareng teu wajib naon kaspuha muka kenana itu sab'ati a'dumin bal yukrohu balik tadi makruhkeun naon kaspur rukbataini mukakeun tuur dua kama sapertikeun perkara naso nganas Imam Syafi'i alaihi kana itu ma fil dina kitab al parun lau khuliqa lamun didamel lahu ka ieu jalma naon roksani dua sirah wa arba'u ayyadin sareng 4 pirang-pirang panangan wa arba'u arjulin sareng 4 pirang-pirang sampean hal yajibu nah wajib alaihi ka ieu jalma naon wad'u ba'di kulin nyimpen sapalihna saban-saban sahiji minal jabhataini anu tetep tina tarang dua wama sareng nyimpen kana perkara ba'dahuma anu tetep itu ma dina sabadana itu jabhatain amla atawa henteu yajibu aladi ari kaul yadharu anu dohir itu ladi eta annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta yung dhoru dipikir naon fidalika dina itu nu kabeh in uripa lamun dikanyahokeun naon azaidu anggahota anu jadi panambah fala tibaro mangka ulah diitung-itung eta maujud bihi kana itu zaid wa ila sareng lamun henteu in uripa azaidu uktupia mangka dialap cukup pil khuruji dina kaluar an ahdatil wajibi tina jangjina an wajib fi ahdatil wajibi tina jangjina an wajib naon biwad iba di ihda jabhataini nyimpen kana sapalihna salah sahijina dua tarang waba di iyadaini sareng nyimpen kana sapalih panangan dua waruk bataini sareng nyimpen kana sapalihna tuur dua
wa asobi rijlaini sareng pirang-pirang ramo sampean dua ingkanat lamun kabuktosan itu nu kabeh kulluha tegesna sakabehna itu nu kabeh eta asliatan bangsa asal fa inistabaha tuluy lamun nyarupaan naon al asliu anggahota anu asal bizaidi sarta anu jadi panambah wajaba mangka wajib naon wad ujujin nyimpen hiji juj mingkulin tina saban-saban sahiji min huma anu tetep tina itu asli sareng jaid wal asiru sareng ari anu kasapuluh min arkanis sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun sholat eta tumanina tutumanina fihi dina itu sujud ay sujud ditegesna dina sujud di hadisil musii sholat tahu wayajibu sareng wajib naon ayusiba ngantelkeun ieu jalma mahala sujudihi kana tempat sujudna ieu jalma sikola ro'sihi kana saberat sirahna ieu jalma li khobaril mari karena hadis anu kaliwat ida sajadta lapad ida sajadta di mana-mana sujud anjeun pamakin mangka kudu netepkeun anjeun jabahataka kana tarang anjeun wa makna sikoli sareng ari makna nasikol eta ayata hamala kudu ngadedetkeun ieu jalma bihaisu law purido kalawan sakira-kira lamun dikira-kirakeun tah tahu dina handapeunana itu ro'su naon kotnun kapas au hasisun atawa jukut lan kabasa mangka yak tideklok itu kotnun wadoharo sareng nemrak naon asaruhu tapakna itu ayyata hamal fiyadin dina panangan law puridot lamun dikira-kirakeun itu iyad tahta dalika dina handapeunana itu aya kotnun walayu tabaru sareng ulah diitung-itung naon hada itu ayyata hamala pi baqiyatil a'dha'i dina sasesana pirang-pirang anggahota kama sapertikeun perkara yuhodu anu dipaham itu ma min ibarati raudhati tina ibaratna kitab raudhah wa ibarati tahqiqi sareng ibaratna kitab tahqiq wa yundabu sareng disunatkeun naon aya doa nyimpen ieu jalma kafaihi kana dua dampal panangana ieu jalma hadwa man kibaihi kana palebaheun tak-tak duana ieu jalma wayan suro sareng ngagelarkeun ieu jalma aso bi'ahuma kana pirang-pirang ramona itu kafaen mademu matan halna dikumpulkeun lil kiblati bari nyang hareup ka kiblat waya tamida sareng tatagenan ieu jalma alaihima kana itu kafair wayajibu sareng wajib naon in yahwiya teu turun ieu jalma wayajibu sareng wajib naon ayyahwiya henteu turun ieu jalma ligoeri sujudi pikeun salianti sujud kama sapertikeun perkara maro nu geus kaliwat itu ma fir ruku'i dina ruku falau sakoto mangkalamun labuh ieu jalma ala wajhihi netepan laraina ieu jalma minal i'tidali tina i'tidal wajaba mangka wajib naon al audu balik deui ilaihi kana itu i'tidal liyahwiya karena supaya turun ieu jalma minhu tina itu i'tidal lintipa il hawi karena sepina turun pisukuti dina nalika labuh pa in sakoto mangka lamun labuh ieu jalma minal hawi tina turun lam yalzam mangka teu misti huka ieu jalma nan al audu balik deui bal yusabu balik tadi hitung-hitung naon adzalika itu sukut sujudan kana sujud illa in kosoda angin lamun ngamaksud ieu jalma biwadil jabahati ku nyimpen tarang al itimada kana tatagenan alaiha kana itu jabah pakot ngan sakikituna
fa innahu mangkasanya nakalakuan sareng tingkah eta yalzamu misti huka ieu jalma naon i'adatu sujudi ngabalikan deui sujud liwujudi soripi karena ayana anu mengkolkeun dina sujud walau sakoto sareng lamun labuh ieu jalma minal hawi tina turun ala janbihi kagigireunana ieu jalma fan kolaba tuluy tibalik ieu jalma biniyati sujudi kana jadi niat sujud ao bila niatin atawa kalawan henteu niat ao biniyatihi atawa nganiatanana itu sujud wa niyatil istiqomati sareng niat istiqomah wasajada sareng sujud ieu jalma ajza mangka nyukupkeun itu sujud hu ka ieu jalma fa inna wa mangka lamun niat ieu jalma al istiqomata kana istiqomah pakot ngan sakikituna lam yuzzi mangka teu nyukupkeun itu sujud hu ka ieu jalma liwujudi soripi karena aya nu mengkolkeun dina sujud bal yajlisu balik tacalik ieu jalma sumayas judu tuluy sujud ieu jalma walayakumu sareng ulah ngadeg ieu jalma sumayas judu tuluy sujud ieu jalma fa in koma mangka lamun ngadeg ieu jalma amidan halna ngahaja-haja aliman tur anu apal batolat mangka batal naon salatuhu salatna ieu jalma kama sapertikeun perkara soroha ngajelaskeun Imam Nawawi bihi kana itu ma piraudoti dina kitab Raudhah wa ghairiha sareng salianti itu Raudhah wa inna wa sareng lamun nganiatan ieu jalma ma'adzalika sartana itu sukut soropa kana sorpahu kana mengkolkeunana ieu jalma anis sujudi tina sujud batolat mangka batal non salatuhu salatna ieu jalma li annahu karena sanyana ieu jalma eta zada nambahan ieu jalma fa'lan kana pagawean la yuzadu anu henteu ditambahan naon misluhu misilna itu fa'lan fi sholati dina salat amidan halna ngahaja-haja wayajibu sareng wajib sujudi dina sujud naon antar tapi'a kudu ngaluhurkeun naon asapiluhu anggahota belah handapna ieu jalma ala alihi bari ngaluhuran pirang-pirang anggahota belah luhurna ieu jalma lil itba'i karena turut kana padamelan Kangjeng Nabi kama sapertikeun perkara soha nyohekeun kana itu mah saha Ibnu Hibban palau sholat mangka lamun sholat ieu jalma fi sapinatin dina parahu masalan umpamana walam yatamakan sareng tengongangkeun ieu jalma minirtipa idalika tina ngaluhurkeunana itu asapil limaelaniha karena doyongna itu sapinah sholat mangka sholat ieu jalma ala hasabi halihi bari ngitung-ngitung kana tingkahna ieu jalma walazimat sareng misti huka itu jalma naon al i'adatu ngabalikan deui li anahu karena sanyana itu walam yatamakan eta udur nadirun anu langka itu udrun naam lares walazimat hu al i'adatu ingkana lamun kabuktosan bihi eta tetep ka itu jalma naon ilatun panyakit la yumkinu anu tengongangkeun huka itu jalma ma'aha sartana itu ilat naon as-sujudu sujud ila kadalika angin ku ngitung-ngitungnana itu hasbi halihi soha mangkasah itu sujud fa in amkana mangka lamun ngongangkeun huka itu jalma naon as-sujudu sujud ala wisadatin luhureun bantal bitam kisin kalawan jungkir lazima mangka misti huka ieu jalma li husuli hayati sujudi karena hasil hayatna sujud bidalika ku itu tankis
au bilatan kisin atau henteu kalawan jungkir lam yalzam mangka henteu misti huka itu jalma naon asujudu sujud alaiha luhureun itu wisadah lipawatil hayati sujudi karena porotna hayatna sujud bal yakfi balik tak cukup huka itu jalma naon al inhina udongko al mumakinu anu ngongangkeun itu inhina hilapan halna nyulayaan lima kana perkara fi syarhi sogir anu tetep itu mah dina kitab syarhi sogir wal hadiah asyar wallahu a'lam bishawab.